Kieu nya Dar. Uing depan erek ketemuan jeung kaboga urang ya. Kayak murid. Tah, Terus urang kudu kumaha? kieu. Urang teh hayang nginjem baju, celana jeung sepatu. Aya teh. Ngaranna teh Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma. Urang teh nanyakeun orang Cirahap ngaran eta cuma teh saha? Chandra. Oh si Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma heuh. Asa ngaran eta si Cirahap mah. Ikan erek ngedet, lain mabet. Biasa saking cantik Aya sih baju jaket celana tapi sepatu gitu buat ngangon meri. Cuma apa tuh? Itu orang poho tuh mau HP. Itu si Ucup tuh. Alhamdulillah. Di mana tuh? Oh, di mana? Langsung bedahkeun. Bedahkeun. Hei, apa tuh orang boga ka Bogos ya? Ih, orang mana? Orang sadananya be Benda Sarina lah. Benda sari belah manana? Cirahab, tapi duka di beh mana-mana nama tak apal. Kela. Aing ngaranna saha? Oh orang Cirahap mah. Urang apal kabeh. Saha ngaranna? Ngaranna teh Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma. Buset. Panjang pisan. Urang gitu apa panjang-panjang teuing bu. Kenal. Urang asana orang Cirahap mah. Nu ngaran eta da. Heuh nya. Ai ciri-cirina kumaha eta teh? Manya pan eta teh kabogo urang. Piraku mah pasti aya. Maranehna we teu apal. Oh, terus kumaha eta ciri-ciri siga kumaha sih? Pokokna mah jangkung, kasep, keren, pokokna mah tipe urang we. Buset. Manyalah. Ih, maneh. Bener. Nya. Asa teu kabayang teh ani. Eta siga kumaha? Pokokna mah pangkasepna sa Cirahap. Lah, bohong. Perasaan. Ih, maneh masuk kitu ka urang teh. Atau da urang mata karet kadeng ngaran jalma eta teh. Terus mana pernah ketemuan can di jam eta? Acan sih, kan orang kali kamari jadian. Ngobrol nama isuk ketemuan cenah ge. Ieu barudak, pokona mah kaboga urang teh boga mobil 7, imahna alus, nganting bener ting heuteul eta teh urang ge hayang apal. Penasaran ya? Wah butut. Oh, buah mata beunghar. Ih, nih teu percaya pisan, puguh kaboga urang mah kasep beunghar. Jauh ti maneh jeung maneh mah. Bisa eno kumaha maneh mah ditereng urang mah da. Heueuh atuh kitu tah, ami teu urang mantak emosi we hayo. Ulah. Geus atuh lah urang ek mulang heula. Apa atuh lah oh ya kieu tuh. Ek mulang urang teh, kesel teh di dieu. Urang ek mulang ya, urang ek pecean di imah da teu mau HP. Oh atuh lah. Heeh, hayu nya. Yuk. Ya siap Pecean siap. atuh. Siap. Oh ini. Ah gini heula. Si Emes itu meunang oge nya salakinya dipikayang ku manehna. Ya kasep. Ya beunghar nyebut nama pan. Heeh nya. Saya nya penasaran orang teh jalan mana euy. Heuh nya. Urang penasaran euy kana ngaran panjang kitu mah heuh. Kela. Saya tadi teh ngaranna teh
Ngaranna teh mun teu salah mah Chandra mana Adi putra mana Chandra Kusuma Permana putra Kusuma. Lain tah. Dari masalahin gitu. Lain eta lain. Putra mana lainnya? Wah, cicing ya. Yang ingat-ingat ngaranna. Oh ya orang ingat ya ngaranna. Lah, itu. Chandra putra Permana Jaya Kusuma. Oh, eta meni hese pisan ngaran teh pabeulit. Oh lah, jelema kalangan komatas mah ngaranna Giga Raya pan. Kos urang. Uceh. Katar. Kang, sampeunnya kasih samin lah. Geus lila kabarna euy, kangen. Heueuh nya, udah aku mah kabar euy. Tapi aya cenah poe mau bisa milu euy. Naha? Yang mama heula euy aing jemput mama. Eta. Nya sok atulah. Oh. Yang satu orang jalannya. Kayak balik dah ketang. Nanti kamu tuh enak. Pulang lah. Oh. Satu orangnya. Yuk, ayo tuh bangun yuk. Yuk. Aduh, kangen kasih AA asa kudu ditelepon gitu ieu mah. Ih, Neng Emeh. Halo, A. Oh iya, halo Neng. Kumaha? Hayu ayeuna ketemuan. Hah? Ketemuan ayeuna? Nya ayeuna biasa teu A. Waduh. Ayeuna mah biasa euy. Engke we atunya sonten. Tapi bener kan ke sonten? Oh nya Neng. Engke sonten ketemuan anak. Ungan atuh tos selanya. Dah. Ayeuna mah kuliah hawe ka barudak. Gening aya Kang Ucup pungkul. Si Satar ka mana? Kang. Meh, dia lah. Dia. Hei, Sip. Kemana? kamarana, Neng? Ada resesannya. Ya, si Satar ka mana? Itu, ini kurang karek balik ngejemput ya, ge. Duka lah mau sarekan yang masih Satar mawaya kita. Wah, kieu mah sare. Nah, untuk main game wae. Kumaha? Ih, ai keur ngobrol sok main game wae. Kumaha? Sok, naon? Tuh, Kang, si Satar ya kieu sare keneh. Yeuh, kabogo urang mah ya kieu teh. Geus gawe, geus mangkat pokona mah ti isuk-isuknya. Rajin pokona nya kaset, idaman pisan pokona mah. Berarti sempurna, gitu mah. Iya dong, sempurna. Yuh, Kang, urang ke sore ketemuan sih ya. Oh, nya? Iya dong, justru sabar ya teh yang ketemuan, jeung nu keren. Pokoknya mah Kang. Itu orang bingung. Ari kamu kenal jadi Chandra mana sebenarnya? Tina Facebook mimitin nama. Oh, kenal nama tina Facebook. Urang bingung teh basa keur ieun kolot urang ge tadinya. Cuk urang teh nanyakeun orang Cirahap ngaran eta nu cek mana teh saha? Si Chandra. Oh, si Chandra Adi Permana Putra Jaya Kusuma heuh. Da asa ngaran eta si di Cirahap mah. Teu apa we eta mah akang mah.
Tuh ingat cuman orang di lembur Cirahap orangnya hampir 90% budak warna nyaho kabeh. Cuman ngaran eta mah si Chandra eta. Wah, gitu Chandra nu pasok ieu non ngala tundun mah. Nah, bener atuh. Dewa mah ieu mah pengusaha Si juga. Chandra teh sakanya urangnya. Atuh kantong pun Facebook lagi keren pisan. Saya orang Facebook mah cuman saya urang lamun di Cirahap nu ngaranna Chandra sok ngala tundun. Eta Mang emang meureun eta mah. heuh. Atuh da ieu mah budak ngora kasep. Bisa lah ek mulang. Kemana? Kan ketemuan ke burik teh ek mandi heula siap-siap. Yuk ah. Bejakeun kasih satar ulah sare wae kitu. Hati-hati ya. Heeh, hayu nya. Heeh. Ada di jalanan. Dong, 1 detik. Action. Benda sari belah mana? Ngobrol nama orang kela poho deui. Lah, Oh ya gagal. gagal, katanya poho deui. Orang mah cuma orang benda sari belah mana nya? Benernya. Bacakan nih. Benda sari belah manana? Cirahap ngandu kabeh mana-mana nama tak apal geuning. Nah dia tuh. Oh dia. Lain. Kata kebenaran euy. Si Emre kan. Aing teh aya ngeganja. Action. Ih, Neng Emeh. Kela ulah. Action. Ih, Neng Emeh. Non tadi teh tutuluyana. Asa beki kasep wae terus ka urang. Nah, Siap. ya. Tah. Min, diuk atuh we. Sebagai kasep wae. Lah rasaan aya kahayang ieu mah beda euy. Ya. Waduh, iya karung si Iik tinggalan ieu. Si Iik. Waduh, ieu mah tinggalin karung si Samin euy. Action. Nih, kenaon? Emeh ieu dia dirinya meh. Akang kamarana. Iya, bebelaan hujanan kesanderkeun karung si Samin. Ya. Ina nyebut Samin ka kabogoh abi. Omo, eta sweater nu saha? Sepatu punya siapa? Celana nu bogana saha? Sok. Aing mana rek di rumah mana nih? Emeh, jeung urang ayo balik. Sama nu kieu dipercaya.